Jamanunya lindung kanu maha agung aya dina pangraksana anu maha kawasa. Sampurasun. Rampes, mangga. Saha ieu teh? Pakai baju astronot. Saya teh petugas pogging, ece. Pogging. Naon pogging teh? Pogging itu adalah, cece, untuk pengasapan supaya kita teh tidak kena demam berdarah. Jadi untuk membunuh nyamuk demam berdarah. Oh, begitu. Terus upami kangge membunuh demam asmara ngangge naon? Eta mah atuh cece kedah healing. Teras Healing. Healing terus teh kudu jalan-jalan geuning eta. Oh, refreshing maksudna. Eta ece raras pisan komo ejeng si bebebna gera jalan-jalan teras weh obo sareng. Atuh eta mah nyalaras pisan atuh pami kitu mah. Eule ieu tita tadi. Ari bapak teh saha atuh siapa dari tadi ngobrol terus tapi saya belum kenal bapak. Eule ari si ece kan abi teh Mang Brata teh ece. Oh, Mang Brata, Ari Sugan teh saha. Tapi Ari dari tadi teh ngomongin pogging aya alatna mana? Eta euker di eusian heula dituna di ditu. Cik atuh ece, hayang kopi lah ame seger. Tita tadi teh muging terus lieur ieu kana irung ame seger geura. Panyeunkeun hager buruan. Siap lah. Sampurasun. Rampes. Geuning Aceng. Mang Brata masih di dieu keneh. Mohon ceng. Ieu mang teh lieur. Hoyong heula ngopi heula kasih ece ame seger. Sampurasun. Rampes. Mang Mitra. Enggak atuh Mang Calik. Eta Mang Brata jasna model naon eta teh? Ieu cenah cek budak ngora ayeuna mah euker trendy. Ngangge jas anu sae ciga kieu ya batur mah teu gaduheun. Nembe sidik meser di mana, Mang? Mama teu meser, ceng. Ieu mah pamasihan wargi anu di kota. Saurna teh acuk hasmat, acuk warisan ti zaman Covid. Nyaku mang teh atuh dimangpaatkeun we kangge puging ayeuna. Ame kampung urang teh leupastina demam berdarah. Nya pisan. Eta si Covid teh harita nya meuni bawang pisan da. Nepikeun ka abdi mah teu bisa usaha hampir 2 tahun. 2 tahun langkung malahan mah. Nah atuh ari ayeuna geus torojol deui geura Mang demam berdarah. Mending asa kuripu hirup teh kedah kumaha atuh Mang? Leres pisan, kopi teh kantos macet. Siga banteng ngamuk, gajah metak. Katambih di ayeuna usum demam berdarah. Tapi numutkeun dawuhan Gusti teh kieu. Dulur-dulur, upama aranjeun menang rupa-rupa gogoda, anggap we eta teh sapertos rahmat ti Gusti. Upami aranjeun tiasa mayunan eta cocoba, aranjeun bakal leuwih tabah sarta mantep dina iman.